Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta abdi Putri Andini Barata di kelas 10 MIPA 2. Di dieu abdi bade nyaritakeun balik ngeunaan babat anu judulna Babat Kean Santang. Raden Kian Santang teh putrana ti Prabu Siliwangi. Manehna teh gagah tur sakti taya bandinganana. Ya, dina hiji poe si Raden Kian Santang teh ngadeuheus ka Prabu Siliwangi manehna teh hayang ningali getih sorangan. Ngadangu kitu teh Prabu Siliwangi menta bongbolan ka para ahli nujum. Tapi teu aya hiji-hiji acan anu ngajawab da kusabab sieun Raden Kian Santang mah taya tandinganana sakti pisan. Teu lila aya saurang aki-aki anu nyamperkeun ka Prabu Siliwangi nuduhkeun saha nu tiasa nandingan kasakten si Raden Kian Santang teh. Cenah ngaranna mah Bagenda Ali. Tapi si Bagenda Ali teh tinggalna jauh di negeri Mekah. Ngadangu kitu teh si Raden Kian Santang teu sabaran hayong geura patepung jeung si Bagenda Ali kusabab hayang ngadu jajanten. Sata acan indit ka Mekah manehna teh pamit heula ka Prabu Siliwangi. Saking saktina si Raden Kian Santang teh indit na lempang di kulit cai. Barang nepi di negeri Mekah manehna teh patepung jeung aki-aki nu keur niuh di handapeun pohon korma. Raden Kian Santang teh nanya ka aki-aki eta nuduhkeun saha nuduhkeun di mana nu ngaranna Bagenda Ali teh. Si aki teh nyuruh Raden Kian Santang nuturkeun manehna lamun hayong patepung jeung Bagenda Ali. Teu lila si aki teh nyarita yen iteukna tinggaleun di tangkal korma nu tadi. Dititah we si Raden Kian Santang teh pangnyandakeun eta iteuk teh. Iteukna teh nancleup di deket di deket tangkal korma nu tadi. Pas bade dicokot eta iteuk teh lainna kacabut kalahkah beuki karasa pageuh nepi ka sukuna si Raden Kian Santang teh ambles ka jero taneuh. Kitu bae we tuluy nepikeun capena si Raden Kian Santang. Mimiti curiga si Raden Kian Santang teh yen eta aki-aki teh lain jalma samanea. Si aki teh ujug-ujug geus digigiranana. Ditanya we ku si Raden Kian Santang teh, saha saanyana Andika teh? Si aki ngan saukur seuri, kaula nu manehna teangan teh, kaula nu ngaranna Bagenda Ali. Ngadangu kitu teh si Raden Kian Santang langsung sumerah diri ka Bagenda Ali hoyong guguru ka manehna. Tapi aya syaratna, manehna kudu ngucapkeun 2 kalimat syahadat. Manehna teh kudu masuk Islam heula, ceuk si Bagenda Ali. Sanggeus ngarasa cukup ngagarap ilmu di negeri Mekah, si Raden Kian Santang teh hoyong balik ka tanah asalna di tanah Jawa. Manehna teh dibere pancen ku Bagenda Ali kudu nyebarkeun agama Islam di Pulau Jawa. Dibekalan we tasbih jeung ayat-ayat suci Al-Qur'an ku Bagenda Ali teh. Teu saeutik rahayat Pajajaran anu ngagem agama Islam. Ngan Prabu Siliwangi mah
teu karsaeun jang ngagem agama Islam. Prabu Siliwangi jeung prajuritna teh ninggalkeun karaton ngungsi ka Pakiduleun Garut. Di dinya teh manehna ngahiang atawa ngaleungit tanpa wujud. Prajuritna mah mindah rupa jadi maung. Sakitu bae anu tiasa ku abdi dihaturkeun. Hapunten bilih aya kalupatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.